Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui maraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneh Kang Has ngamumule basa Sunda. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja naraskeun carios serial basa Sunda lalampahan Abah Kanta. Alhamdulillah parantos bade ninca kana episode anu kaopat. Kalayan ngabantun judul Abah Pinanggi Mamala. Dina episode nu sateacana episode Abah ngahayang sabulan dicarioskeun si Abah ingkah ti lembur. Teu kakamana da teu nyarios sasaha oge. Bujung-bujung ka mauci dalah ka Nyiranda oge teu betus pisan. Mung aya nu aneh. Sabada sabulan ngahiang laju si Abah ngurunyung datang. Si Abah ujug-ujug kagungan tanaga anu rasa, tanaga anu bisa ngabagjakeun Nyiranda. Dugi ka Nyiranda sugema pisan dipuaskeun. Saur Kang Ijul mah dipuaskan di atas ranjang. Duka naon alatanana tah si Abah tiasa kitu. Mangga atuh urang teraskeun deui nya supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Carios salampahan Abah Kanta dina episode nu kaopat judulna Abah Pinanggi Mamala. Wilujeng ngaraoskeun prung. Nyiranda ngarasa kacida bagjana. Sajolna si Abah ti pangumbaraan anu nepi ka kiwari tebetus tutas ti mana-mana nama. Ngan saban manehna aya kahayang si Abah pasti nyubadanan kalawan tohaga. Teu sirikna saban yang hareupan waktu salat Nyiranda kudu kuramas heula. Ngan hanjakal najen digeder meh saban mangsa Nyiranda can aya wae tanda-tanda bakal pibogaeun anak. Rada hariwang Nyiranda ge sieun kalengitan si Abah, sieun ditinggalkeun. Tenang ayang, salila Abah jagjag ayang tekedah hariwang. Cek si Abah ngahatean bari ngadayagdag kana tihang bilik Nyiranda ngalendean ogo. Tapi papa teh kaing kabembat kunulia nya. Kami ayang teu acan tiasa masihan katurunan kangge papa. Tembal Nyiranda bari nyepeng leungeun si Abah nu nyampai dina beuteungna. Kacaritakeun Ma Uci ti saprak disengor ku si Abah basa nepungan
mangsa si Abah kakara datang tutas ngalalana, ma ucih tara nyamperkeun deui. Kitu deui si Abah tara aya nepungan, kilir. Ma ucih ukur bisa sabar narimakeun kana nasib diri. Angkehan sawah 2 kotakan lega bisa jadi pangumparasa dipangyandungkeun ku si Abah, geuning teu bisa jadi pangbeberah. Komo ayeuna si Abah tambelar beak harep, boro-boro ka ngaresikoan, taya pisan nepungan acan. Padahal cek beja 1 tas membara pakaya si Abah nambahan. Tingkana naon usahana mah. Mo kadenge hiji sora ngageroan bangun nu kareurewasan. Aya naon deui maneh teh Oman? Walan mah ucih bari muka panto. Itu si Abah anu gerbugan kurang lembur sawah. Sambung Mang Oman binarung hegak. Kunaon deui cenah? Mau ucih rawa riwih bari garo singsat hariwang ka salakina. Cenah mah peda geus aya samingguna si Abah katohian ngaheureuyan parawan urang dinya. Sing balik ngomong teh Oman. Biar aku si Abah ngaheureuyan di awewe. Sakitunya randa bahenol keneh ge. Cak baraya geuningan ka bungah nyiranda teh teu lana. Aya beja si Abah pada ngagebugan ku urang lemur sawah, alatan kanyahoan geus saminggu ngaheureuyan parawan urang dinya. Naon deui atuh cenah si Abah kalakuanana. Asa teuih kangge walaranana antos wae dina carios serial lalampahan Abah Kanta episode anu insyaallah bakal sumping. Episode anu kalima insyaallah ngabantun judul Rusia Abah. Atuh kang ieu waktos mah caguai deui ka dieu. Urang tundun di halam sieum. Kange sampeureun enjing jaga ninggeto. Carios serial lalampahan Abah Kanta. Atuh Kang Has seja amit di para wargi sadayana, mudah-mudahan baraya sadayana tiasa ngahapunten saupami mah dina salami cumarios aya hal-hal anu kirang sapagodos atanapi aya rengkak anu kirang tata kirang titik kirang duduga prayoga mugi ageng tawakubna. Cakakeun heula sakieu. Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.